Saha ari si laing? Hah? Kurang ajar si Komara teh tah. Kakak ngegubuk entok jaluna. Mana si koplok si Komara teh? Neng Andi ini tekuna naon? Neng Dewi? Tekuna naon Kang, abi mah pami akang tekuna naon? Tekuna naon neng akang mah? Kan kela ite. Ari dua Andi kemana? Pami nyai kembang mah tadi nyariosna bade uwi heula. Tah pami Kang Unang mah tadi teh anu nyanda. Hah? Ayo nyanak? Emang kusari canakna? Sigana mah ku Kang Komara da tadi teh tiluan sareng rerencanganna duaan. Nya atuh hayu nama orang ka Padepokan we. Geus ari Kang urang mah. Ku akang ke orang teh hayu, urang ka Padepokan. Tah Kang, tingali urang mau boga gelang. Kela. Si lain kita menang di mana gelang? Kang, beja nama eta teh gelang si Andi ini. Bener mana itu si Andini? Bener. Kamari kan latihan. Jika murag kurang teh dicokot we. Dia kan cepeng ku dewek. Ah, naon gitu. Andini, abi mah bade uwi heula we nya moal ngiring ka Padepokan. Oh muhun atuh abi sareng Kang Rakyat mah bade ka Padepokan we nya. Muhun atuh mangga. Komara! Si laing ka dieu euy. Ayo. Sia tebalik sia. Tebalik pisan digadag teh sia. Bang, kumaha eta manuk maneh euy? Anu urang mah euy, menang si Kina. Eta kumaha hati kukur maneh. Duh, aing mah baeud. Aduh, ya Allah. Sok si laing geureuh nararang tuh ena mah. Kumaha barang gadag teh euy. Kita ngabubuk si Andini teh kalau kang ngabubuk entok jaluna. Kumaha mata si laing teh mata peda euy. Dah ku si laing tuh. Lain si Andini ngabubuk teh kalau kang tuh dah ku sia tuh. Tuh. Nah, ada rasaan mah geus benernya. Oh, si Andini. Wah, tuh. Geus urang teh angan heula urang tingali ya. Ayo tinggali. Penasaran deh. Oh, kade neng. Nikuan ka akang bisi gebis. Kade. Neng, upami si Abah aya teh di Padepokan. Teu aya. Si Abah mah nuju di bumi, nuju ngantos si Ambu, soalna di Bedamang. Emang teu damang naon si Ambu? Teu terang Andini ge. Banyak atuh hayu ya nama orang ka Padepokan. Muhun atuh we. Kang Rakyat teh asalna ti mana? Sebenarnya mah neng, akang teh sanes orang dieu. Akang teh orang tebih. Cicingna akang teh di sisi pagunungan. Ngan sareng Kang Unang diajak di piwarang ku Abah, kita ameng ka Pilemburan. Oh gitu. Ai tadi Kang Rakyat sareng Kang Unang bade ka mana? Akang teh tadi teh bade ka pasir sareng Kang Unang. Ngan ninggal Andini dicegat ku dua lalaki tadi teh. Terus eta dua lalaki eta teh saha kitu terang teh Andini. Duka Andini mah teu terang. Hari gelang Andini ka mananya? Emang gelang naon neng? Eta Kang, gelang pamasihan ti Ambu. Oh muhun atuh neng, ke ku akang atuh orang pilarian sakantenan akang bade milarian Kang Unang. Muhun Ya. atuh. Antosan we neng mah jadi. Ayo. Nah, dari si lain udah. Pan Kang di tanak masih akang ketiluan.
Nah, ada dirasa-rasa sama si Andi ini udah panggul ke urang teh. Sidik urang barina oge naon dibawa ka dieu. Kang, nah jadi si Unangnya darah rasaan mah urang teh geus bener ngarungan si Andi ini euy. Heeh nyata aneh dewek oge. Tuh, percaya si lain. Jalu cek dewek oge. Nu digubuk ku si lain teh. Alah, saya nang si Kang Rakean kau kantun. Kang Rakean. Kang. Hari ieu salendang naonnya sok dianggap Kang Rakean. Teu naon kitu pami dicobian. Nah, asal kieu. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sok aya nama sarua lain ka itu ka padepokan ngarenit. Siapa? Sok aya nama si lain ngajedog di dieu nya. Lamun si lain wani-wani ini ti dia tempat ku dewek dibere ajian tapak wulung. Ampun, Bah, ampun, da abe mah kulung. Nu matak si lain ngajedog di dieu nya. Dewek rek ka padepokan heula. Amat. Kemana cenah Kang Unang teh? Lewat. Nah, saya nu aweuh teh. Aduh. Selendang tinggalan di padepokan buah ieu. Wah, ieu mah kudu dicokot di ka padepokan ieu mah tuh. Teu banget jauh di. Mugia ieu cing janten landong kangge ibu hidup. Jangan bener. Andini, kunaon Andini? Hei, kunaon? Duh. Alah, sia ieu kunaon Andini? Andini kunaon? Duka da pas nyobian salendang ieu teh janten lieur. Aduh, kade neng atuh ieu mah da sanes selendangna. Cobi orang laanna cobi. Namut. Simpen mah.
Hari eta salerusna salendang naon? Itu neng saleres nama salendang titipan ti abah. Itu salendang pusaka. Hari itu naon di tangan neng? Duka sakadang Andini mah tadi teh aya nu masihan. Sahurna kangge landong ambu. Buat ti ayang badrak itu. Saha? Itu neng teh sanesna naon eta mah. Tas satu neng akang bade neraskeun neangan kamunangnya. Eta kade kembang hilap cana ka bumi, simpen we. Bungkang. Terus neng ka buminya istirahatkeun we akang bade ngalanjutkeun neangan kamunangnya. Mohon bangga. Ayo neng dipayun neng. Iya. Tah gening datang, oi mana kumang, oi jeung sepentas, oi. Tapi kunaon si laing banget ciga nu talatuk kitu, oi. Les ya teh ku si rakean. Ampun bah, rumasa kuring eleh ku ngaranna si rakyat tetela eta elmuna si rakyat teh hebat pisan. Bener oge nya cek si lutung. Komara mana apal nu ngaranna si rakean, oi? Apa bah? Saacan ka dieu teh kuring kungsi tarungala jeung si eta si rakean teh. Dengekeun ku si lalaling, oi. Bisi hayang apal. Eta budak teh boga pusaka anu ngaranna Badrawidara, oi. Eta pusaka teh Badrawidara bentukna teh selendang warnana warna hejo, oi. Arapa si laing teh, oi? Mohon bah, kuring kungsi ningali eta budak nu ngaran si rakyat make salendang nu warna hejo. Tah dengekeun euy ku si laing, euy. Eta pusaka teh aya anu bogaan, euy. Tapi nu bogaana teh ngajedog dina jero eta salendang, euy. Bisa eta pusaka dielehkeun, euy. Tapi kudu ku pusaka deui. Pusakana teh ngaranna teh Tambang Kahyangan, euy. Eta pusaka teh nu ayana di Padepokan Kebon Seureuh, euy. Anu nyepengna teh ngaranna teh si Ki Adorna, euy. Kieu aya nama, euy. Maneh kumbang, pentas isukan init ka Padepokan Kebon Seureuh, euy. Dewek nuturkeun paneuri ti tukangnya, euy. Ngarti teh, euy? Siapa? Jeung maneh komara, euy. Maneh init ka imahna si rakean, euy. Penta eta pusaka Badrawidara. Lamun teu mikeun podaran kabeh keluargana ku si laing, euy. Omat, euy. Siapa? Si Kang Komara betul nyulik. Asa teu mungkin pisan si Kang Komara nyulik. Tapi cik ini Kang Komara di nyulikna. Unang karunya menenang ya. Unang! Unang! Cabai orang tarasan ka Ayang Badra. Mudah-mudahan Kang Unang teh
tiasa kepenak. Sampurasun eyang. Rampes. Aya naon hidup ngangken eyang. Bade tumaros eyang. Tadi teh pusaka Badrawidara ka kantun di Padepokan. Tah terus pusaka Badrawidara dianggo ku Neng Andini. Neng Andini teras pingsan ternyata eyang. Teh aya naon eyang. Nu mata kade. Sabab eta pusaka Badrawidara teh sanes pusaka sembarangan. Leheung basa lamun dianggona ku jalmi anu leres. Coba lamun dianggo ku jalmi nu jahat. Sumuhun eyang, rakean hilap. Kade eta pusaka Badrawidara teh seueur jawara-jawara anu mikahoyong kana eta pusaka. Sok sieun eta pusaka teh beunang ku jalmi jahat dipake kana kadolima. Mun eyang. Tah teras Andini ninggal teh nyepengan kembang. Tak eta kembang teh disaha di mana atanapi pamesian ti eyang. Saleresna mah eta kembang teh aya nu ngagaduhan. Nyeta istri eyang namina Widara. Oh, sumuhun eyang. Nah abet dipasikeun ka Andini eta kembang. Eta kembang teh biasa ngubaran segala rupa penyakit. Matak dipasihkeun ke Andini oge. Panginten keluargana aya nu teu damang. Leres eyang. Saur Andini oge, ibuna nuju teu damang. Duka kunaon cenah eta teh? Mugia eta kembang teh tiasa janten landong kanggo ibuna Andini. Kanyaah panginten eta teh ti Nyai Widara. Wayahna ayeuna mah hidup kudu mulang heula ka lemur hidup. Sabab abah hidup rek aya nu ngaroga hala. Sumuhun eyang. Beras rakean bade naroskeun deui eyang. Rerencangan rakean nu namina unang teu aya nu nyulik. Kira-kira eyang terang teu anu nyulikna saha kitu? Eta nu nyulik si unang teh anu harita pernah tarung jeung hidup. Ah, gua si Kang Komara kitunya nu nyulik si unang teh. Pira ku si Kang Komara ge? Malahan mah eta budak anu nyulik teh ayeuna geus ngagabung jeung Padepokan Tapak Mulung. Eta budak teh erek nyokot pusaka nu aya di hidup. Mangkade kasep eta pusaka teh ulah dugikeun ka dipasihkeun. Mun eyang. Rakean ayeuna bade ka lemburan, disikuna naon si Abah. Wilujeng kasep. Pamit kitu mah eyang pamit. Sampurasun. Rampes. Kudu buat kalem uri mah. Disikuna naon si Abah. Aya kitu kalau anu mau kowe cau teh nya. Nah zaman nu sungguh mau kowe salah ieu ah. Ya keneh tuh euy cauna. Ya. Oh iya pengen euy. Sudah ngora keneh cauna ge geuningan euy. Ngora baru gitu war aduh aing. Ngora ya aing. Aduh, rakyat kede lah, anak gitu. Ini kan kasaungan apa ini? Udang kieu, aing. Panas aduh. Jangan jauh, ngorake nih, Tah, dengan dia aya nu asak tapi sasamonya tau kan bae lah. Lumayan lah, tambah haridang ya aduh. Dan. Ya, Bah. Kadang we lah, sekedeng antep we sambal mah ke deui. Teu kata Bah. Urang aya perlu ya tanya keun ka maneh. Betul
ka dieu. Enak dah. Buru ka dieu lah. Iya. Naon? Iya besi mana cak ngopi tak aya cau wae mah lah. Lumayan sisa monyet. Urang teh kita nuang sisa monyet bah. Lain urang teh deuk nanyakeun ka maneh teh euy. Tanya kenaon bah? Kumaha? Make barudak teh make jeung bisa gelut sagala eta si eta di Padepokan. Urang mah teu ngarti mun bisa gelut di Padepokan kitu. Jadi kieu bah carita nama harita. Rakyat geus wawanianan harian can ini. Lawan, wan. Nangtung Jelaing. Awas ku dewek mungkin mah. Oh gitu. Bae atuh geus kitu mah enak mah teh belum sampel besi tutung tuh. Ayo atuh bah, tumpang tanggal meureun. Tumpang tanggal nya. Sok. Si urang ngilu jeung dewek. Iya Kang, si Unang teh. Tunjukkeun ka dewek imah si rakean. Kela-kela, si Atang ke mana? Si Atang teh tadi teh erek tapa heula cenah Kang di Pacilingan. Tapa di Pacilingan? Modal. Ngomong atuh modal tapa we. Ayo tutulkan si Unang ini mah. Ayo Kang. Wah, sok dari uga di euy. Masih lagi beres latihan teh euy. Beres lah. Ka ayeuna wayahna si Laing tiluan turun ke Pilmuran. Sakalian mawan hakaneun jeung sakalian si pentas gupuk garepen aing tah. Geus sabara-bara poe si pentas eueuh ngelong-ngelong ka dieu. Wayahna kudu dibawa ka hareupeuh dewek euy. Kumaha ngarti? Ngarti. Sok ini lain mah. Sok ini. Di mana Padepokan Bah Ador teh? Si Laing umang loba ngomong, tuturkeun dewek dihareup setik. Ayo, berangkat. Sekalian we yang andahareun bari yang sebentas. Dilebat ayo. Yuk atuh.
itu euy sepuntas teh euy. Mana? Tas. Nah, selain kurang dewek. Dewek di tengah mawa si laing, si Ki Ador. Si laing beberapa itu balik ke head. Sorry, sebelum dewek geus ngahiji jeung si Bah Bogor. Si lain keke rek bawa dewek, jeung heula jeung aing. Omat kusaing. Bejakeun kasih Kiador. Ngaran si Pentas geus ngahiji jeung si Bah Bogor. Omat bejakeun kusaing. Ye. Naon seuing euy? Aman bah, tepira nu kitu patut. Ayo kumag.